Aduh, cuaca parana amat poe. Beraku aing jebol puasana di melies ulanya aing aus cuacana cerek. Oh iya deh amat di kampung. Bicara di kampung aing. Bener di kampung aing. Tapi gitu. Pindah ke kampung iya. Nyarehe jasa iya kampung wajah lemah hiji-hiji acan. Wah, aya bikang ieu. Sanya karat nopo aing. Hai. Hai Neng. Gon ditanya cicing bae. Gagu meureun. Haram jada sia ngomong-ngomong aing gagu. Ye, ja, ke aing man teu bisa ngomong gitu. Mun aing gagu mah moal bisa ngomong. Puasa biasa nama. Aing cara teu jelas jasa. Aing mah inget neangan, tapi gemugan bae. Neng, pemandangannya bagusnya. Bagus naon, cek sia bagus. Pare kos kieu KBG. Atau bagus. Pare mah daripada sampah cabe siapa? Eta si Ara kebobogohan arep jada jasa teu ngajak-ngajak aing. Oi si Ara. Panas-panas ieu mah geunang jasa yeuh makan ieu. Setuju, harum. Yang udah hasil cabul aja. Jam 2 barang lagi. Nah, jasa ieu mah. Cuk. Ngomong si cabul ke mana ya? Tadi yang tadi sampai harus aja ini ya kabar ada ya Naon si sia nyangka aing bobogohan. Aing ge teu kenal eta jalema saha. Datang-datang diuk bae di dieu ngabaturan aing. Dikira aing masih bobogohan gitu. Sing ada atuh jelema teu kenal mah. Siluman deui. Pangeran cinta. cabul aing meneangan ka ditu orang punya mah mojok sih ale asa wow boros jasa deui yang nama 2 kaleh bae aing wes cabul ya amat sih ya mojok kita wah di sawah Neng kamu mana bisa ya nanti sawah mojok yuk Mana toh datang-datang sudah buka izin sih ya dan besar ya cabut nah isi nang seueur sia bulan puasa sudah mau ikan 2 kali terus jangan bawa mah kenal ke naon neng teu ya nama yo ya urang teh mah urang bukan tilu
mah apoe mata kurang ngararan dong. Bukan bingung Lin. Makanya sudah deket-deket ya. Iya. Siang-siang amat bobogo aing di bawah bae. Aing jagoan kotak ente. Aduh sial bobogo aing di bawah bae.